Assalamualaikum. Wih, waalaikumsalam bang. Waduh, dari mana bang? Biasa, Pak Kades di sini kan Di ya? sini. Dicariin di rumah ya. Punten ya Pak Kades ya? Ya, silakan Pak. Waduh. Kebetulan ini teh lagi nih Heeh. melihat suasana ya pasawahan enak gitu. Mhm. Ini nih ngopi. Bang. Siap. Dari mana barusan? Dari rumah Bapak. Oh iya. Ada Alhamdulillah. sesuatu hal Iya, ya teh siap. punya ide. Iya, gimana? Maksudnya supaya desa kita gebyar. Kita Bagus. buat naon kalau Bapak setuju teh sunatan masal lah Oh, bagus, mantap. sama santunan anak Ya, yatim siap, gitu, Bang, Pak. siap. Kita atur di setiap kedusunan lah nantinya gitu. Iya, siap, luar biasa. Bagus. Kumaha tah tanggapan Bapak gitu. Kalau tanggapan dari kita mah kayaknya itu lebih bagus kalau kita mengapresiasi buat masyarakat Bansos. Wow. Seperti Bansosnya sunatan massal, Ya. setiap kedusunan barangkali kan di setiap masyarakat ada yang mampu, ada yang tidak mampu. Wah, ide bagus itu. Luar biasa, saya terima dengan Alhamdulillah baik. dihubungin eta aki-aki rese Oh, Abah Anom. Abah Anom. Oh ya, siap. Kita ngariung di dia gitu. Sebentar, Posisinya di mana? Kita Lebih coba enak ya. kalau ada Abah Anom teh. Halo, Assalamualaikum, Mbah. Wah, coba tolong kesini, Mbah. Ini ada abang kita nih kesini, kita bicara untuk kemajuan desa ya. Abah di mana itu, Mbah? Des, ayo naon? Oh. Oh, siap di saungnya. Saung belah mana ya? Oh ya siap. Kieu Pak Kades. Puntennya Siap, Pak. Pak Ketua. Siap. Karena ketua kan beda program. Tadi program masih bagus lah. Saya sangat responsif gitu. Jadi kieu Pak Kades, kebenaran aya anu namu kadi Pak Kades. Buka arek nyeun naon, buka arek meuli tanah kok. Pokokna mah aya pengusaha we ka dieu lah. Di Sukabumi. Di Sukabumi. Nyata Kang Hendy. Oh, Salam Kang Bos Hendy sareng Bos Eka. Mudah-mudahan lah nyambung gitu. Nyambung iraka dia nak. Ayeuna jeung mana Oke, telepon. Coba, nya. Mampang ngabdin aya gitu, ke mana-mana. Halo Pak. Di mana? Oh, ya siap. Diantar tuh Pak. Siap. Ya, nuhun, yuk. Assalamualaikum. Waduh, Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, Lur. wabarakatuh. Sehat Pak. Wah, sehat. Weh. Naon? Siap. Siap. Ah, tadi Pak Hendy. Oh, Pak Hendy. Anu dina itu masih udah. Hendy. Siap. Hendy. 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 Pak Kades. Pak Kades. Sanes. Pak Kades. Sanes. Abdi mah tos terang ieu mah. Bapak Lurah. Assalamualaikum. Salam. Kalik. Ya sambil kira. Ngomong ah, berani ah. Kalik. Paling itu. Wah, alhamdulillah ya tangan pos ya tamu itu. Tuh paling itu. Kalau kayak gitu kan. Punten ya, aduh iya. Mohon. Aduh, iya bah, ieu teh abdi mah ngajajab, ieu teh Pak Kades nya ngajajab. Iya, obos ya. Bade ngagaleun taneuh cenah di dieu teh. Kumaha? Nyonong ginten-ginten. Aya taneuh mah. Tuh, ya cek aing ge naon goblok. Sia. Heeh. Pak Lurah mah ieu lurah nu bijaksana. Bahkan cenah ieu. Tuh, biar ge ngomong. Tanah mah aya, Pak. Tuh, boga acara sunatan massal. Tanah, ieu bae meuli tanah teh jadi meuli teh. Ih, sok tanyakeun ke Pak Lurah ayeuna. Tanyakeun. Bapak, iya, punten pisan abdinya, iya punten. Aduh. Iya, kupingna bermasalah ieu mah. Pak. Kumaha ka eras. Gusti nu agung. Harap dimaklum. Berarti ngagaleun tanah. Mun bade ngagaleun tanah ieu teh. Di Sukabumi Di Kalapanunggal, mun di Kalapanunggal. Nya eta teu bahasa teu naon ujug-ujug di inu. Baduh punten pisan, Bang. Siap. Ieu lamun ditawaran ku piri bumi ribut tarimakeun amekeun. Encan. Tadi gencan. Nuhun. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ek mesir tanah sin, Pak dia nu gaduna. Pak Kades. Nu gaduh tanah teh Pak Kades. Pak Kades. Tadi Pak Kades sekarang Mekar. Ya punten ya. Aya telepon. Siap. Atur Pak nuhun Sarif pisan, Hidayat. alhamdulillah. Pak Sarif Hidayat teh. Atuh kitu mah. Berarti walatra nya di dieu mah
BLT pangitannya Hah, aing jompo. Ih ngomong tanah heula kumaha ada BLT heula. Ieu teh palurah mah Pak nu tanah Pak Kadesna. Pak Kades. Mohon kumaha. Salares nama abdi teh sanes bade taros-taros permasalahan desa sareng masyarakat ka dieu teh salares nama abdi teh priogi tempat. Mohon. Nah, adik ku aing geus dijelaskeun gitu. Punten Pak Kades. Aduh, Ya. Mana? heuh sok omongkeun pamaksudan didinya omos tadi meuli tanah ka Pak Kades. Alur gimana bingung ka ngomong mana. Aing ka dieu teh arek meuli tempat. Goblok sudah geus nya mah. Aing tak tadi ge ngomong kitu Bah. ka Pak Kades. Tamu di mana, Bah? Ieu teh Bah lieur, Bah. Coba bere rokok gara sina bari tah lieur lah lain tanah-tanah. Tadi kena ngarokok, ieu nama ngarokok. Tuh. Ngarokok, tak gitu. Sok taruh Pak Kades Ya bari taruh, naon. ya. Kadieu teh bade naon? Nuhun Pak Lurah, abdi teh salares nama ka dieu teh gaduh dunungan. Oh, iya. Bade ngagale tempat saurna di Pak Kades nyonong. Oh.